Sep, ari pamajikan teh orang mana? Turunan Belanda, bro. Bener ah, mahnya orang Belanda. Irungan. Terpercaya mana mah, bro. Sekarang turunan Belanda eta mah. Kang, kenaon? Tah, bro, datang Belanda. Iya mama ngeunah ieu teh ngarokok jeung ngopi we tuh gerohan tuh loba tuh, gerah gerohan. Kadaku. Bener turunan Belanda teh. Kasalaki kajajah. Majar teh geus merdeka Indonesia teh. Tapi ku pamajikan dijajah keneh. Hala, ari ngalongok bimi teh geus. Enggeus. Gering naon cenah? Demam berdarah, tapi asa curiga sih ya. Akon-akon eta mah. Akon-akon kumaha maksudna? Cenah demam berdarah, tapi ku urang teh ditempon kelekna, hirungna, badan we eta teu aya sia getihna teh. Asal ieu urang mah. Nya, cek dokter teh cenah demam berdarah, muriang aya kan sia darahna teh teu aya, tak eta nu jadi pamikiran urang teh. Aduh, aneh ka mana nya getihna? Bobo ku si Pahpir. Si papir teh naon? Eta si Pahpir nu sok nyedot getihnya jin anu di Amerika jeung di Eropa dina film-film. Meureunnya Kangnya dibawa ku si papir getihna. Kang harunyanya si Eros Kunaon malah si Ros teh? dipegatkeun ku salakina sia mangkaning anak satilu-tilu. Apal-apal wae maneh mah dasar tukang ngagosip. Ya apal atuh dah pada nyarahon. Nah masalah kina begir deui. Jigana mah kurang servis mana ditinggalkeun ge. Oh berarti salah kita kudu diservis gitu Kang. Nah, salah kita kudu diservis, kudu dibahagiakeun, meh teu ditinggalkeun awewe teh. Kang geus we lah isukan mah anter wang ka Mang Surya yuk. Ka Mang Surya mana malah? Mang Surya anu sok ngabenerkeun radio teh geuning. Rek naon? Ya erek nyerpis akang bisi abi ditinggalkeun ka si Eros, diservis lah akang ka Mang Surya. Dasar malas suka sih. Emang urang teh radio butut, erek disolder urang teh nya. Dipatri sekalian salaki teh malah. Kenaon malah culak cileuk juga cangkurileun kitu. Keun ngadaguan bebaturan gitu, abi teh boga bebaturan anyar. Bebaturan anyar ti mana? Geus cicing lah pokona mah ye urang teh keur nungguan bebaturan anyar. Kamari teh jual-jual teh mere duit gerak ka urang teh. Ngan cenah erek silaturahmi tiap poe. Mere duit. Kade ah. Kade naon aya nu mere duit kade. Heueuh kade bisi Bang Emok. Ciri-cirina kos kumaha? Dakna teh duaan, geulis. Naik motor Beat, di helm, di kacamata, di kantong we gitu. Tas mere duit ka abi teh ngomongna teh cenah erek silaturahmi tiap poe. Ditungguan atuh ku abi teh sugan we erek midulur budak teh. Maneh mah. Budak awena motor Beat boncengan. Eta teh Bang Emok. Maksudna silaturahmi teh eta teh erek nagih, lain erek silaturahmi biasa. Nya pirakut teuing atuh. Di bejaan maneh. Durukan teh ngelamun gitu KHD bisi kaburuan. Iya teh karena mikiran si Edon nih lieur. Lieur kumaha kapan si Edon teh erek kawin lieur kumaha? Sok sin teu waras kumaha tanggana. Masalah waras jeung teu waras masa kumaha si Edonna? Kapan si Edon teh pemimpin rumah tangga? Ah mimiluan lieur nu rumah tangga ge si Edon. Lain mimiluan lieur. Ukur kamelang. Lang kumaha? Awewe nanti awewe gatel eta teh. Atel kaos hileud bulu wae geus tenang lah. Urang boga solusina nya. Ye Kang bikeun ka si Edon nya nginumna 3 kali sapoe atel awewena. Maneh mah geus teu nyambung deui. Dasar maneh malah. Budak teh can meuli buku, geura meuli atuh ka kota. Motorna eueuh rekana naon? Pinjem heula atuh motor mah ka si Om Bro. Embung ah motorna si Om Bro mah ya GPS-an jadi sok apal mun ka mana-mana teh. Kagok. Aya GPS. Aya GPS. Jadi ka mana-mana teh sok apaleun.
Ah, kari si GPS na berek rokok mente bebeja kasih ombro atuh. Rokok. GPS mah lain kos Mang Udin anu bisa disogok ku udun sabungkus. Lain GPS mah alat nu dipasang dina kendaraan meh nu bogana teh apaleun posisi kendaraan teh. Lain kos Mang Udin bisa disogok teu bisa disogok. Sugan teh ngaranna GPS teh jalma. Aya heuk teh lain.